Audio Jungle. Wilujeng enjing kanggo pamiarsa sadayana, sim kuring sabrina nur sabila di kelas 8E. Dina waktos ieu bade ngadugikeun sawakta-wakta anu kantos kajanten dina saminggun kapengker ieu. Wakil pupuhu Partai Demokrat Syarif Hasan negeskeun partayna teu acan resmi ngagabung dina pamarentahan Joko Widodo atawa Ma'ruf Amin. Nurutkeunna, dugi kakiwari Majelis Tinggi Partai anu dipimpin ku Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atawa SBY teu acan nengtukeun sikap. Nya, emang tacan diputuskeun ku Majelis Tinggi. Saur Syaiful nu dikonfirmasi wartawan dina dinten Senen. Syaiful nambihan, lamun aya kader Partai Demokrat nyebat parantos ngagabung ka pamarentah, hal eta teh mangrupikeun pamadegan saliarna. Yen aya kader-kader nu boga pamadegana parantos ka pamarentah tur sajabana, eta mah masih teu acan diputuskeun sacara resmi. Bejana anjeunna oge nyuhunkeun kanggo sadaya pihak sabar ihwal ti sikap politik Partai Demokrat. Sabab Majelis Tinggi Partai Demokrat teh bade ngalangsungkeun rapat. Ieu bade diproses heula sareng masih samentara diagendakeun, saurna. Rupina sakitu wakta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring. Kapayunan pamiarsa sadayana, mugi ieu wakta janten mangpaat kanggo pamiarsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos kapayun. Hatur nuhun.